Mang, kenal separangan we. Aing teh di dieu kenangan masa lalu yang sudah tertimbun oleh reruntuhan sampah. Si emang sekolah ngabucin. Harinya nih nanahan bapak Kendra tapi mau congkean kos gitu. Wih maker gawe BCA mang. Beca-beca nonet kan mah. Hah? Edan. Salah aing disebut jama edan. Apaan? Mana enak nu cilak-cilak bae di tempat sampah. Tapi nya dipikir-pikir aing papakean rapi kieu geus gagah. Nah aing ngabacokan cangkang aku Sabodo teuing. Nu penting mah aing gawe, aing kudu semangat. Ada padi yang ku harus jadikan nasi, ada maihani yang ku harus jadikan istri. Si Oyumen ada cina ganteng nasa alam berja. Nya gini, eta mah lain salam barja deui neng, tapi eta mah salam goib. Kira-kira tapi neng, eta mah jiga keur mawa cangkulan jeung waring geuning itu. Cina harita mah aya beja ti si cewek manehna gawe di BC aja di duta pariwisata. Hah? Duta pariwisata? Mau mungkin itu soalnya mawa waring jeung mawa cangkul. Jika nama lain duta pariwisata, tapi duta sampo. Cik sampo tenda yang apal. Mbak tuh. Yang lagi kerja cemungut ya. Oh, jadi iya pegawaian traveling kukurulingan se Indonesia Raya teh. Saya lo dari Pusomai. Mai Hani Sweetie Bunga dadaekan sih jalan jeung jamaah eta. Mending ya aku loh digendong make waring menikmati indahnya sunset. Ini mending kena aing ngulingan patung kuda sabari nikah daripada digendong nyane make waring. Emang aing rongsok. Makanya hari ekspektasi teh ulah gede tinghin, kudu sesuai realita, ulah daek kabobodo ku batur. Sakitnya tuh di sini. Tahu dengekun. Geus lah ayeuna mah aing shopping bae sabar ek meuli seblak ceker ula. Hah, seblak ceker ula. Aing salila hirup di alam dunia kakarek ngadenge seblak cokor ula. Udah siama polos teh lahir batin him. Kudu dibawa ka tukang servis bahaya nya mah kudu di restoran heula. Sia mah ngaledek bae ka aing teh lagian aya-aya bae seblak ceker ula. Apaan sia ge nya ari ula teh cekeran? Heuh ge nya ari ula mah teh aya cekeran. Kan sia ge bingung komo aing. Geus nah kalah ngabahas cokor ula. Aing gara-gara ngobrol jeung nya him aing ka error kieu teh. Eta mah nyane wae nu arane. Jim, mana kumaha ceritana bisa jadi gawe kieu? Cenah nyana teh gawe di BCA pariwisata. Geus ulah ngaledek aing, pugu aing ge bingung. Menang info ti si ciwek, kian aing teh BCA teh perusahaan nu gede. Ari pak teh bacok cangkang aku wa. Terus, seru bae terus. Hampura him aing kagugut tudaan. Ulah sok kitu nyane teh. Aing ge mun pagaweana apal kos kieu mah, moal mungkin aing dandan rapi. Da cenah mah aya interview nu naon. Matak aing dandan rapi kieu ge. Jaba baju bodas ieu nang nginjem, tas ieu nang nginjem, sapatu hideung nu tatangga ke dipoe ku aing cokot heula. Aduh sia him buat sakitu nanya neh. Atuh kumaha deui jah, da aing teh kapepet. Da aing rapikir ganteng lo. Gimana Beb? Aku hari rapikir ganteng kan? Amit ganteng menumputin yang sedotan mah.
Aduh bet, menit tega pisan ke aku teh. Alah, ulah sok ngaledek kamu teh, lila-kalilaan mah bakalan bogo geura ka urang. Ih, yang malah, makanya yang bawa ke jauh sabodo. Him, ngan emang kapedean bae. Ayo neng ah, pulang balik bae. Terus ulah ngaganggu duta pariwisata, ieu keur keliling kampung ieu keur survei. Ada teh sia ngaledek aing. Dibenekeun teh sia. Iya aing ngusep tadi tarikeun menang si geuning atuh ikan-ikan. Pada kemana sih kalian? Di manakah dirimu? Aing geus bobolopot. Ieu aing can anak kala geus baseuh. Can aing nyorang keneh bae lau. Ampun. Ah, si ciwek tuh keur ngusep. Hahaha, manis serius pisan eta si ciwek teh. Menang bahan teh eta teh. Ah, ku aing samperkeun beta budak. Bongan merek pagawean ka aing nu teu jelas. Ku aing naon mah. Penipuan. Goblok Syahim. Aing keur ngusep di tadi tarikeun menang. Disuruhkeun pisan. Sik. Lebok ciawek, bongan merek informasi nu teu puguh. Dong sia teh. Merek informasi naon sia teh? Nuduh-nuduh pas itu ka aing. Ku aing udag sia. Oh tidak. Anjing, lantang pisan budak mempata. Ku aing teh ngobeh ah. Ku ieu apa ku ieu heuh? Ku ieu sing pae. Ku ieu lah. Anjir, wah udah balik sia. Mampus ya Him. Anjir, tapi aing di budak balik. Mampus ya, membukakan di halangan lebok.